Dia daripada orang mencuri barang orang lain yang bukan hak kita, mending kita ngojek. Neng gigir neng saha tukang kebon sanes. Di mana motornya? Tuh di itu saya urung. Terus Palestina geusnya capek aing. Siserian wae. Saya kunaon surah seri sorangan jika sero. Kerbahagia kieu bre atuh. Mana kunaon? Ruksak atuh ruksak. Bahagia aing we sangsara. Motor can ganti oli. Ampun pisan. Penggantikan oli lah motor urang. Sok. Dai motor sorangan mah kudu diparaban atuh di. Benar sih. Si anu bahagia aing sangsara. Hip. Antar si Sesep. Si Piga tuh. Sesep. Penggantikan oli. Yuk. Duitna. Duitna mana? Astagfirullahaladzim. Naon seberapa duitna? Kabeh gocap. Saya nawe Sok kabeh tak. Cicing. Geus can melilila itu. Cicing. Yo. Tah. Ganti oli ama. Cangkeung liut. Gas. Sia kunaon surah seri wah aing sieun euy. Urang ge sieun bre euy. Sieun teu direstuan ku orang tua. Anu, rek panggih geus nyebutkeun teu direstuan. Iya. Pemuda teh ya ku ayeuna mah. Ampun. Yang urang ge bingung bre euy dek ngomong teh kudu kumaha. Kieu ngomongna teh heueuh. Maneh moal ka imah mau heula bedog. Kieu ke negosiasi angka kolotna. Insyaallah. Eta teh insyaallah. Insyaallah aing beak gitu anjing. Asli aing mah aing teh bohong eta jurus ieu. Jurus pamungkas urang baheula keur ngorang gitu. Sekirana sieun-sieun teuing ku kolotna pasat bedog. Tah isukna teh. Mawat gitu. Mau diusir aing ya. Ampun mah. Kumaha nya euy bingung euy. Manya urang era tuh tukang ojek. Yeuh, hirup mah kudu pede sia teh. Nu penting urang ngojek ge daripada urang mencuri barang orang lain yang bukan hak kita, mending kita ngojek yeuh. Saeutik nyikreuh pateuh. Kemai orang lain memandang kita buruk, yang penting kita kelakuan kudu baik. Kata-kata deui tapi aing. Halus euy. Teu kudu sieun ku kolotna mah. Satungtung urang hirup bener dek serius ka awewe mah terabas we. Sok geura. Tah aya penumpang meni sepi kieu. Euy urang teh hayang narik euy can boga duit rek ulin deh. Aduh si anjing ulin. Meni bararentes kitu bade ulin. Bensin aing pesen ka ayeuna ganti oli can diganti itu. Kalem tuh bre dan urang teh can isian. Naonna? Bensinna. Oh hayo weh narik maneh ngisian bensin henteu. Teuing bingung urang oge. Ojek. Tuh ojek tuh angkat tuh. Kurang? Heeh. Tuh urang mah boga duit. Jeung awewe tuh. Alah euy. Ieu awewe nu dibawa kumaha? Ya betul. Duh anjing geus boga lalaki eta mah jigana. Sia mosok pantang menyerah itu tanyakeun heula bawa bapakna eta teh. Wah, Iya dah. Opi papanggih deui geuningan. Opi bade ka mana? Bade ka Ujung Berung, biasa teh ngajak Abi. Tiasa atuh sareng Neng mah. Eta Neng gigir Neng saha? Tukang kebon sanes. Kagabah maneh nyebut tukang kebon urang bapakna.
Hayu atuh Neng, ku abi dijajak. Pak, hayu Pak. Entos. Oh, si motorna mana eta? Tuh di itu showroom. Di mana motorna? Tuh di itu. Sehurung? Showroom. Enggak ganti olina can. Geus. Terus? Mana pulang anak tuh? Oh iya ya, aya. Ampun pisah. Motor aing sehurung. Murah Yuk ieu. lo pakai aneh ganti oli teh kumaha? Dengan 3.000 dah. Heeh, cek pira aku oli 3.000. Heeh. Talengan mana pasti kayaknya teh. Base? Anjir. Pira aku Aisyah oli naon? Aing iraha ya oli Citra. Aisyah geus Terbarunya. ngalocok. Terbarunya. Terbaru Allah Allah. Akbar. Aisyah ganti oli motor lain oli. Aduh kan ngalocok. Aduh ampun maneh geus ngalocok. Ganti oli teh ganti oli motor. Aduh aing mah geus teu bener ieu mah ieu Yuk pemuda. capek ah. Cakel ya. Angkung wae. Jokna teh lebar. Ya, jokna. Tah ieu jokna tah. Tah, Mere eta mah. jokna we di dieu motorna teh digubuk. Ada kumaha tuh. Hese. Terus itu nah di mana motor aing? Ah, disimpan we Simpan di ditu asa nama dirongsokeun ngan eueuh tukang rongsok nih. Aduh, meni babari. Motor aing nuk dirongsokeun. Eta peninggalan legenda Aisyah aing. Aduh. Adon ngalalocok we dihalelakeun maraneh. Ganti oli kawat Aneh katebeng. tidak. Adon ngalalocok. Aduh, Iya oli citra ke aduh. Eta oli Citra. Ah, anjing. Ya ampun pemuda hancur. Aduh, aing. iya tadi teh orang teh ada ku oli ieu non MPX nah. Tuh, Ieu oli citra 2025 mah ulah murah. itu murah. Beneran aing mah teu hayang nyaho motor gubuk deui, ieu duit gubuk ganti deui. Sok bae dia. Hayu aing mah Bawa. hayang nyaho tah gubuk tah. Aing ya pemuda 2005 kawat ka ancur kieu. Kita ganti oli motor ngadon oli samping geura. Aduh aing ampun Gusti. Maneh dah ngap jadi Maneh. oli citra MPX urang ge bener emang weh ngebasat tah Tarik heeh mana mah oli citra dah udah murah tuh sok udah yang motor oli citra mah kenaon atuh? oli sampi Oh, oli samping. Oh, oli citra tuh dah jadi ngadat oh deui motorna sok bok mana sok tuh ieu berat kieu euy. kelat bantuan atuh kela buru yuk sok pasangkeun heula sok cekeun sok pasangkeun buru hese deui sok supirang gimana sok punurkeun heula sok tuluy sok angkat cekelan sok hiji dua tilu heula sok taikan sok hurungkeun naon anu dirasa malah digas urang can naik what ki sep tinggalin nyeri ieu juga geus naik mana malah digas kata apa dah juga geus naik ieu nyeri lengan urang oh kira kadinya bantuan kak kunaon di mana nyeri mana malah digas urang can ieu ada teh apa
Lengan orang nyeri. Heeh. What? Ayo atuh ayo. Yuk. Bro. Nyeri euy. Ayo. Yo. Duh, mangkeluk menih heubeul dititah oge. Ampun. Kunaon maneh atuh? Nyeri. Aduh, yuk. Muni eueuh kabeneran pisan ieu. Barudak. Aduh. Kunaon maneh? Labu Labu di mana? gas ieu. Aduh, Can naik. Digas kira. motor aing tiguling atuh. Aduh, anjing. Gara-gara maneh sebenarnya jadi ngadat aing maneh. Maneh atuh dah? Lain bejaan ka can naik atuh kitu. Oh, mana jauh orang naik, sama jauh digas. Heuh data apa urang Orang kan? labu sok. Urang ge sarua. Kumaha? Maneh da ngajak ku oli citra. Jadi wes kieu beunang ka mah. Heeh, de maneh. Oli samping basu labu heueuh. Nyeri orang teh. Sudah, jadi we ngadat tingali. Bae. Ngadat ka maneh. Nyante da maneh. Nya maneh. Nu ngalebukeunna. Oh, kepecus pisan. Euy ah. Aduh, anjing motor aing rusak we. Ampun. Barudak teh euy. Ah. Kareo cuman. Oh, kepecusan pisan. Duh, kok pararat terus barudak. Woi. Nges dibawa nih kan. Heup. Heup. Hei. Aing rusak. Hai dibantuan mas standarnya. Sok atuh. Sok, sep, angkat. Angkat. Nah, dirasa cenah. Angkat. Standarkeun. Sampai aing ngagigiweng motor di deket. Geus lah. Mudah. Wae. Iya ganjel lah, Rusak we anjing rusak motor aing kok. Ganjel lah. Rusak kok. Ganjel. Heus aman. Aman. Sok. Yuk di. Ti oli hanteu. Ngalaloco we heueuh. Motor aing we dipusrupus. Ini ucil-ucil acan pisan aing ya. Ampun. Sia da aduh. Man. Rekaman SMP dengan gimana? Sudah. Kan murah mana? ya murah. Nah, ngomongkeun urang. Tuh. Yo tuh. Tuh. 100 pisan gitu tah ampun aing. Euy. Waduh. Naon motor aing? Sia kunaon Sudin? Nah, tah hei. Aduh, anjing. Kunaon Sudin? Aing geus lieur. Aduh. Sudin kunaon? Teuing. Hei. Kunaon maneh? Urang teh era euy itu teh. Naon? Geus moal balik galau, saya teh mah galau. Galau nya. Aduh, moal balik tanya sok geura tanya ku maneh. Galau kunaon Din? Pasti galau, saya teh mah geus moal bener galau, saya teh rusak. Aing rusak motor. Eta mah galau, geus moal balik si eta mah. Coba tanya ku aing. Tanya, sok, tanya. Lanjut, Chef. Sok. Maneh kunaon maneh? Urang teh euy nyeri hati. Percaya itu cek aing galau, sieu mah galau. Percaya teu ka aing. Benar. Si aing oge, sieu mah galau, sieu mah geus moal bener ieu. Ah bener sih ieu mah geus pasti galau. Benar. Pecing. Dengekeun teu ku sia. Dengekeun ku saria. Sieu kunaon? Anjing galau. Pik galau. Tanya deui. Geus pik galau, sieu mah galau, sieu mah moal balik. Sieu kunaon? Pik sieu mah galau. Aduh. Wanian cai. Ka bos muda wanian ya. Tapi karunya euy aya keur kieu namanya. Ai ceurik kelas ya. Upahan. Aduh. Upahan, Bre. Aduh. Upahan. Gimana? Din. Ngeus Din ulah ceurik Din. Galau si eta mah. Galau. Kumaha sok upahanna sok sekali Galau awal. geus si eta mah. Wah, galau. Galau. Tuh. Ceurik. Dengekeun si teh curhat karunya dengekeun. Curhat. Kunaon maneh? Urang teh ieu teh Papangdi jeung aweno tadi urang labu teh. Heeh. Tuluy dugan teh jeung kabogona
Gitu jeung bapana deh. Heunya bersyukur kan cek Heeh. sia ge ka aing sieun kabogohna euy. Ayeuna apa bapana? Nah sedih mana? Mana salah ngomong di sugan teh bapana teh tukang kebun. Ya, salah. Kumaha? Ya, mandek. Tukang kebon emang beungeut sarua jeung tukang kebon. Kumaha? Membawa kantong jika mereka kebun. Mana salah sangka bising banget ngantau. Oh, Gak main nuduh wae kumaha. eta ku teblokna. Itu bengke anjing. What? Itu siapa? Bapak. Itu tukang kebon, bukan bapak saya. Aing kabayang banget bapakna juga udah belum langsung apa namanya genderuwo. Nah gitu. Bener alus mana Din. Kami toha nyebutkeun tukang kebon. Wah aya nu daekeun batur mah. Kan batur mah toha ngerokok gitu. Iya di sini tukang kebon. Aing kebayang eta bapana langsung beungeut juga juga ieu kan juga muning ada nyeluduk. Berani. Tuh, alas ya rata alas ya. Kemana kemana? Bahan. Bahan. Aing sieun ah. Bahan mana? Bahan mana? Bahan. Aing mana ka? Duh, kumaha ngolona euy. Jaba urang geus ngomong tukang kebon ke bapana. Duh, anjing salah gede ieu mah euy. Tapi kan bae. Rindu euy urang teh euy. Cobaan tuh urang telepon, sugana diangkat. Aduh, teu diangkat teh. Ngambek ieu mah jigana dicarekan ku bapana. Cobaan deui cing. Aduh, teu diangkat. Dicari ieu aku bapana euy. Cing sekali deui lamun teu diangkat, geus beulah. Halo? Halo, aya naon? Neng nuju di mana? Nuju papa bade pulang. Oh, wiyo saha kadinya. Tapi aya si bapak teu aya. Daya manggawe ka dieu. Oh nya tuh neng OTW nya. Gas. Maaf ya neng. Tadi teh keceplosan bilang bapak kamu teh tukang kebon. Maaf itu sekali deui nya. Neng balik ke mana? Bade jalan-jalan. Belum muhrim Aduh. Sopi, tong deket teh si Udin. Aduh, Sopi puntennya Abi pulang heula. Ayo, Sopi, balik. Ayo balik, tong deket-deket yang di si Udin. Nya. Heeh. Aduh. Aya bapana segala. Geus pasti mah moal direstukeun hubungan abang teh. Terus saya enak Allah. Abi mah ikhlas. Si Udin kunaon ngalamun wae. Ah, urang leuwaskeun. Kunaon nih mana? Dia teh urang teh keur jeung si Opi dua. Heeh. Wae bapana bapak teh nyareka. Dewe teh da kumaha deui tidak beres. Oh, geus sieun geus pasti moal direstuan. Cinta memang tak indah selamanya.
Udah ngeunah nempo babaturan geus sedih teh. Geus keun bae pohokeun aja da mau ka mana. Di mana-mana we tuh. Jangan lupa like and subscribe. Ojek Edan.